Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Lincak 10 poena anak torojo teh Pak Haji Solih jeung bojona nyaeta Bu Hajah Maryam Daratang ti Cikamiri. Ngahaja di suratan ku Kiparta ngabejakeun yen Wijana atawa Gumilar ayeuna geus aya deui di Cigasti. Dina dareuna ngobrol mimiti nama Pak Haji Solih teh nanggap Gumilar ditanya lalakona. Gumilar ngan ukur bisa nerangkeun sanggeus dewasa di Cipacing waktu keur mimiti datang mah memang inget-inget poho ngan ari samemeh nama ukur remang-remang we. Ingetna deui tengan keur waktu diaakod we ku Aki Engkong salian ti eta mah luput teu mantra-mantra acan. Tamat dongeng Gumilar. Pangangguran Haji Solih tatelepe kaki sidik. Lain hayang nyaho-nyaho teuingan biasa we adab-adaban. Ka anu jadi kolot atawa ka saluhureun anu kakarek panggih. Ongkoh supaya ulah pegat ngobrol lantaran pamadegan Haji Solih mah bisa ngawujudkeun hubungan anu raket teh di antara bisa ditimbulkeun ku ayana obrolan anu uplek pogot. Ari Aki Sidik dina ngajawabna teh estuning sahinasna pisan we. Pokna teh salian ti nganteur Gumilar teh sakalian bari maluruh anak pamajikanana anu baheula kungsi ditinggalkeun di Cicalengka. Ngan cenah lapur nu didongdon teh teu kapanggih laratanana geus parindah duka ka mana. Malah tanah jeung imahna oge geus dijual ka nu sejen. Dupi di Cicalengkana palih mana cenah Bapak? Bu Haji Maryam milu nemrong nanya. Di Cikuya nya Haji, walun Aki Sidik bari jongjon we melunyun udud. Di Cikuya di palih mana Cikuya nanya? Apaan Abdul ge kawit mah ti ditu di Cikuya. Bu Hajah Maryam neuteup ka Aki Sidik rada nelek-nelek sugan we apal. Tah caket nu rada mudun. Kapungkur mah di dinya teh ngagegedeg kebon awi kapungkur gitu. Namun ayeuna mah manitos lenglang garikik di damelan bumi malah tilas lorompok oge nyaji tos di damelan gedong ayeuna mah gitu. Palih manaon bumi anu mancil Bapak? Ganing saket kebon awi teh aya bumi anu nenggang, payunan bumi teh aya tangkal asem. Bu Haji talete ongkoh apaleun di Cikuya. Nyata puwe eta pisan. Nya Haji eta pisan lorompok Bapak teh anu mencil caket kebon awi. Eta tangkal asem teh palak pun Bapak eta teh. Dupieu Nya Haji palih mana kapungkur teh? Aki Sidik malik nanya. Didinya Bapak. Bu Hajah atau Bu Haji nanya deui bari kaget nakar. Nah, nada eta mah bumina pun Bapak. Abah Idik
Ini Haji lilinya gitu. Dupin Haji teh saha gitu eta teh? Aki Sidik nanya sewot. Nuju budak mah abdi teh Halimah, Bapak. Saha? Halimah. Aduh, leres ya teh, Mama. Limah ya teh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, limah. Aki Sidik ngadadak ti korona seuseut sedang panona mencrong seukeut ka Ibu Haji Mariam. Cipalona geus teu kaampeuh deui merebeuih mapai pipi anu karijut dina mangsa kakolotan. Laras Bapak. Dupi Bapak teh saha teh ya kitu ieu teh. Sanes kitu Bapak teh Bu Haji masih keneh ham-ham. Tapi ari sangkaan mah geus aya mireungeuh sikepna anu ngadadak robah. Limah, Bapak teh rumasa je jelema geus dosa. Mak jeung si Agus di mana, Limah? Aki Sidik beuki juuh si panona. Abah. Ku tante, Abah ieu teh Abah. Bu Haji Mariam anu tayalian keur leutik mah Halimah nyaeta anak tere Aki Sidik. Teu tatapasini deui ngarontok Aki Sidik nyuuh dina lahunanana. Kening ieu teh Abah. Ieu teh Abah urang ieu teh. Tata. Bu Haji bari nyuuh teh sasamat kaki parta anu jadi adina. Cipanona teh serikna nyululung ngabaseuhan lahunan Aki Sidik. Atuhnya teu budu kayan di jor imah teh jadi gempeur teu puguh mireungeuh Ibu Haji sacara dadakan jol-jol ngarontok terus nyuuh ka Aki Sidik bari teureureuh nyamat-nyamat. Leuwih-leuwih ke parta anu langsung disamat ku Bu Haji. Olohok bengong bangun gegeumeueun. Aduh, Limah. Ari si Agus di mana, Limah? Adi hidup. Jeung emak lih di mana, Limah? Aki Sidik teu nolih kanu keuting polohok. Bari ngusapan Bu Haji manehna keukeuh nanyakeun pamajikanna jeung anak nu lalaki. Mak mah ti kapungur oge tos ngantunkeun Abah. Bu Haji ngajawab pegat-pegat bari jongjon nyuuh sumegruk. Geus maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warti. Ternyana geuning geus miheulaan anjeun teh Warti. Hampura Warti, hampura kami teh salilana ngahiji teu pisan bisa mereka senangan ka hidup. Heg didoakeun Warti sing pinanggih jeung jalan anu ngabulungbung caang padang narawangan. Muga dijauhkeun tina siksa kubur nun Gusti. Mugi-mugi pun bojo ditampi iman Islamna, dihapunten dosa-dosana. Ceuk Aki Sidik bari ngalimba sorana harosos. Ari Agus di mana, Limah? Nah aya keneh di kieuna gitu. Aki Sidik cipanona meh teu eureun-eureun murubut. Apan eta ki parta Abah? Waktos emak jumeneng keneh digentos namina. Parta? Agus ya teh? Aduh. Aki Sidik bari ngaret kaki parta anu kayana masih keneh ditapu ku kakaget. Dalah Aki Sidik sorangan teu kurang-kurang kagetna.
horeng bapak kukutna Gumilar teh anakna pribadi manehanana. Abah geus kitu mah Kiparta kalawan teu ham-ham deui kaburu gue ngarontok nyuuh gigireun Bu Haji sarua pada ngagukuk. Alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah. Eta idap degeningan. Nuhun Gusti kalawan rahmat Gusti. Anu tos ical teh ayeuna kaparnak deui. Warti. Hek didoakeun sing manggih tempat anu jemar lega. Ayeuna maneh Warti. Geus bisa nyerangkeun di kalanggengan. Piraku tengah rasa bunga. Ayeuna kami tepung dijeng anak urang Warti. Saputing eta mah Kiparta teh hujan Cipanon. Lain Cipanon kasedih tapi ieu mah Cipanon anu datangna kalawan ku kabagjaan. Cipanon anu mawa bagja saimah-imah. Komo pikeun Kiparta sorangan cikene tatepung jeung anu jadi anak ayeuna katumu deui tepung jeung anu jadi bapak estuning asa kagunturan madu kaurugan menyan putih teh sanyana. Baraya Cakra lamun rek dikoreh bibit buitna diguar marga lantaranana pangna Gumilar ngabogaan lalakon anu mandiri dina ngabalada hirupna anu pinuh ku sukaduka. Ku urang jol-jol ka judi yen ieu teh buahna hiji nafsu anu teu bisa dikadalikeun dina enggoning ngaberung pikeun ngalaksanakeun kahayangna. Nafsu anu ngancik di hiji manusia anu geus ingkar tina bebeneran lantaran geus jadi budakna setan. Nyaeta si Barja anu keur mangsa jadi lurah salilanangan nyalahgunakeun kakawasaan. Boga rasa di desa mah aing rajana, aing pangkawasana. Kabeh rahayat anu ngawangku di desana kudu tunduk taluk tanpa syarat. Lantaran pati huripna aya dina dampaleungeunna. Kitu angkehanana anu ngabangkang tangtu bakal pinanggih jeung Pancabaya. Mangsal Hapi dipanyara, Asmita diberok, Nyi Esih kadungsang-dungsang ieu teh sasatna buah nafsuna si Barja anu ngamarga lantarankeun hirupna Gumilar teu beda we ti hiji runtah pali di walungan. Anu saterusna ngawangun hiji lalakon hirup anu dirembei ku sukaduka bagja cilaka pisah tinu jadi indung bapana. Lain sakali dua kali ngalakonan bahaya anu matak mateni. Di antarana minangka anu panghebatna meh-mehan kalebon pati nyaeta waktu disangharupkeun jeung Pamajid jeung Tuan Kawasa paling akhir jeung si Bongkok atawa Pak Irpai. Tapi kulantaran gumelarna kalam dunya teh lain kahayangna sorangan.
teu nyaho-nyaho malah waktu manehna dipedalkeun tina rahimna anu jadi inung teu burung nepi ka kiwari manehna tetep salamet belejag teu sakara-kara. Puguh hirup mah aya nu ngatur, aya nu nangtukeun, lain diatur jeung ditangtukeun ku manusa-manusa saperti pamaji, tuan, kawasa atawa si bongkok. Tapi diatur jeung ditangtukeun ku anu ngagelarkeunana nyatana Sang Holikul Alam anu Maha Tunggal, Maha welas asih ka abdina. Sedeng si Barja sorangan sageus manehna teu jadi lurah, hirupna jadi teu aman lantaran jadi buronan anu wajib. Salilana ngan susulumputan teu betah dinu caang, resepna teh kukulunuan we dinu poek. Antukna mah manehna teh jadi sereg dipanto logor dina liang jarum. Ulah boro ningali ringkangna jelema, neuleuh kalangkangna sorangan oge geus gegebegan siga budak sawan. Ku datangna mangsal hapi kacicapar, si Barja jadi kacida ngarasa teu aman, boga rasa sieun dibales lantaran manehna ngarasa pangna mangsal hapi ngalaman unggah bale watangan teh sasat gawe ngarah ngarinah manehanana. Saleuheung datang Asmita henteu seber teuing. Ditilik Asmita mah bangun teu matak ngabayakeun, kaharti lain sabar pedah seber ku si Barja ngan Asmita ngagugu kana panyarekna lurah Unan. Wayahna cenah ulah ngayakeun tindakan naon-naon, boh kasih Barja, boh kasih babah gonok, lantaran halita Unan teh can sakumalilana jadi lurah. Jadi saupamana segloba riributan di desana, piraku teu matak riweuh kana pikiranana. Mangsal hapi anu memang geus buleud pikeun ngayakeun balitungan. Boh kasih Barja, boh kasih babah gonok, teu sirikna unggal peuting ngulincer pikeun ngalaksanakeun maksudna. Ngan kasih babah gonok rada lolosot teh nafsuna lantaran tanah jeung sawahna anu harita dijabel alasan dipake mayar hutang. Barang diuruskeun ku Lurah Unan, si babah teh teu loba pamolah, golosor we dibikeun, malah make diimplik-implikan ku caritaan anu mangrupa sasadu. Sanduk-sanduk cenah kieu gawe teh sanya nama kahayangna si Barja anu harita jadi lurah. Atuh geus teu bisa dicaturkeun deui kumaha ngagugudugna nafsu mangsal hapi anu ngajadikeun dadana ngagolak ku rasa hayang malas kanyeri. Bareto keur jadi lurah keneh teu bisa. Tapi ayeuna mah si Barjana oge geus eureun tina kapangkatanana. Tapi si Barja anu memang nyaho dirina geus keur diarah-arah, ongkoh de geus ngarasa teu aman hirup di wewengkon kota Garut lantaran dirina diubar ku anu wajib anu patula patali jeung rupa-rupa kasalanana. Teu mikir panjang di pelenyong we manehna kabur ka Pakidulan. Lantaran waktu harita mah daerah Pakidulan Garut teh masih mangrupa wewengkon leuweung geledegan, paselang jeung kontrak enteh atawa karet. Buni pisan munseg dipake panyumputan teh. Neangan rejeki teu sakumaha hesena. Lakara daek yang hareupan lapak bari nyekelan kartu
Aya ribut-ribut babari ngejat kasih si kontrak anu mangrupa leuweung geledegan keneh aman moal gancang-gancang bisa kasusul. Mimitina mah manehna ngadatangan kontrak-kontrak anu marapat teu jauh teu jalan gede. Saperti Negelasari terus ngaclog ka Bunisari. Tapi telana mana terus ngidul anjog we ka Pameungpeuk anu akhirna ka Miramare. Persis datangna kadinya teh dina mangsa gumilar Aki Sidik katuk Arman geus arinit ka Garut. Malah tepatna pisan mah keur araya di Cipacing. Nyempang heula pikeun nyumponan ka hayang Arman nyaeta manggihan Nyiningsih. Ayana si Barja di Miramare teh kitu we mimiti lama salarak siluruk di tempat-tempat pangaduan anu perenahna di sisi kontrak. Di jero lembur anu satorojona ti jalan koral. Jadi perenahna jauh pisan ti bedeng-bedeng pabrik anu dicecingan ku Kiraksa. Komo jeung lemurna Aki Sidik mah anu perenahna kiduleun pabrik sasat jauh pisan. Ngaran-ngaran dikontrakan boh di mana boh di meni sigana teh teu bisa dilepaskeun tina widang-widang pangaduan anu memang hiji hiburan anu mandiri. Ku kitu teh mah bisa dimaklum hirup anu dibeungkeut jauh ti alam rame mencil anggang tina hirup kumbuhna manusia biasa nu pancarobana beda-beda. Anu dina campur gaulna bebas lepas jauh ambahanana. Perkara hiburan minangka keur nyeger-nyeger pikiran anu sapopoena teh ngan ulu kutek dina hiji pagawean anu mata kabosenkeun. Langka pisan ayana catur we sabulan sakali. Tempo-tempo geus 3 bulan kakarana rojol. Itu oge mimilengna mah nu didatangkeun ukur kenang penca awewe atawa muter film bogana kontrak anu lakona kitu keneh we parobahan. Jabah minang pegat dapu geus butut atuh. Kabayangnya barayanya baheula hiburan teh daya orhan baheula mah. Eta we film oge minting ngajeprut. Ieu meureun pangna di Miramare ayeuna jadi drugdeg loba tempat-tempat pamainan. Mimitina mah ngan ukur pangangguran, tambah iseng itung-itung hiburan panyelang alileuh tina pagawean. Tapi lila-lila jadi kangenahan. Tungtungna jadi ngabaju. Jadi kalangenan anu hese pisan dipicina. Beki lila beki ngabekahan. Nu tadina ngan sakadar iseng saurang 2 urang wungkul pagawe kontrak. Kabeh dieunaakeun mah jadi nyebar kajojo ku jalma-jalma anu daratang ti luar kontrak. Upamana bae di tempat-tempat anu rada anggang, di Cigodeg, Pameungpeuk atawa Mancagahar. Ti Cikelet mah ti Cisompet oge sok rajeun aya nu ngadon, malah bah dadang oge nya jeung adek-adet sok ngahaja eta teh jauh-jauh datang ti Cicalengka, jauh-jauh datang ti Ciwastra nganu dibawana soang lain hayam adu ieu mah sabab bah dadang mah geus biasa ngadu hayam jeung soang, malah kamari mah iseng make ngadukeun marmut jeung munding sagarupa. Si Barja ayeuna geus boga pamatuhan anu tetep nyaeta milu kauji panjangna mah bariji. Salah saurang anu ngabogaan tempat ngadu hayam malah cicingna di dinya teh bareng jeung hiji jalema urang Ujung Kulon anu ngaranna teh nyaeta Si Darba ta urang Ujung Kulon teh.
Datangna kami Ramareut teh ngahaja rek maluruh anu jadi lanceukna. Si Piong anu sawatara bulan ka tukang geus dibuwi babarengan jeung si Jamian. Lantaran katewa ku Gumilar keur waktu ngabangsat di gedong Tuan Kawasa. Memang cek beja mah lanceukna teh dibuwi. Kitu-kitu informasi teh jalanan teh. Rek balik deui jadi kagok asong. Tungtung nama idek liher we di tempat pangaduan. Polok tepung jeung si Barja puguh we atuh saih wan pada bata bocokok kagok tuluy we nyobat. Ari umur nama jauh tinggalin aya di sahanapeun si Barja. Tapi ngeunaan pangarti nama teu beunang dihina basa. Ilmu kabegalan, kadugalan geus kawangku sanajan dina ilmu main po nama teu sabaraha. Tapi bedasna tanding gajah oge kuat awakna lain lalaborakeun. Jaba pakulitanana anu lestreng hideung, semu-semu ngabujur seeng. Ari panon samu beureum teu beda we timuning edan. Ari hulu dugul bolenang teu jadi buuk. Cenah ceuk beja mah lantaran keur waktu indungna nyiram ku manehna hayang dawegan kalapa ejo. Kabenerna teh kalapa keur teu baruahan kata lajang ku hama. Gubra budakna dijulukeun bet dugul eueuh buukan. Tug nempe ka kolot bukna teh teu jadi saceur-ceur acan. Sakali mangsa baraya di tempat pakalangan nyata tempat ngadu hayam bogana si Bariji. Tara-tara tisasari ka tempona teh leuwih rame ti biasana. Si horeng aya semah di pameungpeuk babah tongcai anu geus kacaluk sayehuna di kalangan tukang ngadu hayam mah. Harita mawa hayamna salima-lima. Di antarana aya hiji minangka jagoanana ngaranna teh si Bangkok anu geus garung langka tandingna. Manor Iding jeung Manor Kemed anu pada sakaresep dina ngadu hayam harita geus maranco di barengan ku pagobang anu kabeneran milu dumeh taina mah ngadon rek nganjang kababaturan. Lain ngahaja lalaju atawa rek milu tumpangan. Jalma-jalma geus hempak tariung disabudeun pakalangan. Harita hayam rek diabankeun teh bogana babah tongcai anu ngaranna si Kampak. Pedah keleutikna kungsi katingang Kampak sukuna. Bobotohna si Duleh bawana si babah kene anu geus ngabaku pura ngurus hayamna. Anu bakal jadi lawana nyaeta hayam pribumi anu ngaran teh si Jabrig. Duka pedah buluna anu Jabrig atau pedah ngala kanu ngadongeng. ngalah kanu bogana si Bariji anu kena rabok miuni rakbol nyalung kelik. Tungtungna rarogok tembong tina hanapeun tatopongna. Bobotona sakali ieu mah si Barja. Nu dina perkara ngurus hayam mah si Barja teh geus teu kudu disangsikeun deui. Ko dua bobotoh teh cari ngogo pahareup-hareup. Bari nyalekel hayam aduanana. Anu barang srog oge ka pakalangan eta dua hayam teh geus teu daek cicing tatara jalan tina panyekel hayangeun lepas bulu-bulu beuheungna cing puriding carangkat tandanding duana oge pinuh kawani geus hayang gapluk-gapluk we diadu. Ye wah keladan kabakeladan cing sabar sabatai geus bakalangan mah taro ku bade babatok lah. Si Duleh ngomong ke hayamna. Si Barja mani mudalik barang ngadenge omongan si Duleh kitu teh. Pok deui manehna nyarita ditujukeun ka hayamna. Nya nenge ngeuhia ya bling.
tah anu suaban teh ngandengeun henteu. Gomel ku sia nya beuheung na pitaskeun. Tah anu gede babelona teh pitaskeun sok asa-asa. Si Dule ngadilak. Kaharti kumaina oge sigana ditujukeun ka hayam padahal ka diri manehna teu wudu hatena manengen tab. Omongan si Barja anu kitu teh teu beda we ti halu anu notog hulu angen matak seueur. Teu lila ieu dua bobotoh geus pada ngaleupaskeun hayamna bari masing-masing paruna mah sing parun delik silih delekan. Ku kitu teh mah puguh teu beda we ti hayam aduanana. Pada-pada geus neuneun hate silih sundut ku omongan. Itu ieu pada-pada nguntup nguyup. Jadi bobotoh teh wani jeung taroh ngadu nyawa guyang getih. Gapruk si Kampak jeung si Jabrig abar huluna teu daek cicing sedeng matana silih pelong. Bulu beheungna muriding, jangjangna ngandar, sedeng sukuna marasang kuda-kuda bangun anu silih taksir bubuhan duan oge, hayam adu anu lain kakaratarung. Gapruk, si Jabrig naraja ngapintih milaan. Si Kampak pinter, blus nyorok, bari nyulikat macok, cebred, ngapintih hulu si Jabrig. Atuh si Jabrig teh eleh kontan ngagomel ceprot. Itu ieu silih balas ngabintih sageprakan oge ieu atau itu ieu geus pada bocok boborok getih. Anu tumpangan rame adu tawar. Papak euy. Nu saurang nyorowok bari nunjuk kanu hareupeun. Asor si Kampak euy. Asor euy. Ceuk anu tutunjuk. Sapuk. Cemalna deui, hapit si Jabrig, sanwari euy. Nu seje ngagorowok. Jadi lah, hapit korokan, hapit duit. Anu kampret hideung nunjuk kanu nyorowok ngajak ka hapit. Pokona mah geus teu puguh dedengeunana we. Tapi kulantaran si Jabrig leuwih alus jalana jeung leuwih kasih tenggelanana. Tina papakan terus ngalima welasan terus ngahapit. Atuh teu pihak si Kampak anu asorna pada wani. Tapi si Kampak hayam bugana babah tong sae teh lain sagawaya. Hapit oi. Si Barja ngagorowok. Nggih. Muan di taloma sok we lah ka dieu. Si Dule ngagero. Sok sabaraha banina? Si Barja nanya ka si Dule. Alah saringit lah. Asor saringit. Walon si Dule. Hayo Jabrig, tong dibere omer tah, piteskeun tah, peuheungna tah. Si Barja ngagorowok bari ngabobotohan hayamna. Kade sia Kampak ulah dek digomel euy. Sok kalinya palang tah. Oh bener kita dah malang sak dah kitu. Iya. Gerak ku bintih malang si Kampak mah tara aya nu mangedi sak dah. Molar saya segede dia anjir. Dah. Balik asup kakak iya dah kitu dah euy. Si Dule teu eleh gos manehna riweuh sorangan bari hut-het ngabobotohan hayamna. Cok polona tah si Jabrig oi. Tong beli omer oi. Si Barja ngagakak dumeh si Jabrig ngabintih nepi ka si Kampak ngalengak kapengpeongan. Boro-boro tenggelan deui Jabrig. Ame pites tabeheungna, gerak dah kitu euy. Si Barja suka bunga dume hayamna keur neungeul. Sabot itu kilak
cilok si kampak ngaregot blus nyusup kana jangjang nasi Jabrig memang dina tenggelan sulikat ieu si kampak teh ampuna ana cebrod gobres we si kampak teh manggang kana beuheung si Jabrig oi keok oi belecet we si Jabrig ninggalkeun pakalangan atuh ger sakur anu bilu kasih kampak mah surak asa kaindit estuning matak nambah panasna teh si kampak terus kongkorongok bari Gibrig rengkenek si duleh teh ngigel hut-het di tengah lapangan tiditu namah nembongkeun kabungahna atuh ayeuna dikeun napikeun si Barja mah panasna mileungeuh anu mijah teh tungtungna celung maehna luncat ka tengah pakalangan sugan teh rek ngarontok si Dule nah anak habek teh si kampak tajong satakerna puguh we hayam anu keur ngacentul ngararasakeun kanyerina urut diaduk bari pucak pacok teh ditajong puguh nepi ka di gogoloncong bari kekeokan ngagalaprak di pakalangan puguh we anu keur marijah nemungkeun kabungahna dumeh rek menang duit ngadadak asa dipegat anu ancukna timbul nafsu anu ngegudug neuleuh polahna si Barja anu meupeus ke yang antara aduanana medok oge sapada harita